Nuhun ya, harus subscribe. No. Bro, tuh minum sedih. Sia coklat ketiga aing. Oh, ampun. Nah, Buka maya aja yang kaca. nya. Aing kencang nya tah kumaha. Sound itu pakai senang. Aing enak 2 minggu di renteng hantam. Oh, sarua cu urang oge. Kumaha? Turun mere. Toga kata urang makan togel. Sebagai atuh ke gua makan terus. Cek. Cek. Kentut. Kentut. Sekali man. Maknya kan kamu ngomong kacengin yuk orang. Lanjut ke kacengin. Ini era orang mah teu akrab jeung cemimin mah. Bae da abi akrab cek. Karena eta MBK teh cemin. Era mah Semua supaya abi ngomongna. masuk atuh. Napa Oh, cek. atuh di daerah urang mah cemimin mah teu wau. Ah, cek ada kumaha deui ari euceung mah. Ari nganjukna teu era. Udah tuh anjuk mah kajung pangabutuh mata leungit ka era teh. Heuh, ayeuna oge da butuh sarua bae. Cemin bagus ya. Akraban cemin mah. Urang teu wau euy. Bae urang wauna urang ngomongna sok bae. Atau urang nyium ka Mimin, ucing nyium pasti entut oke. Heuh nyawa sintut na eueuh. Da oke bakal datang sok urang. Urang mah teu biasa datang ka jelema saat keur butuhna hungkul. Da urang mah sangsara-sangsara ge boga harga diri atuh Nur. Ya ucing mah ari ka tetangga era, ari ka petugas ka era geus 2 minggu di renteng ucing. Kuduna era ceuk. Sok ayeuna teh kudu mayar. Kumaha atuh? Heuh wayahna we ayeuna mah injil man ka Mimin hayu. Be urang ngomongna mah ceuk. Maksa maneh mi. Nya geus bae abi hungkul we nu nyinjeumna sok atuh mun ucing moal mah. Ayo tuh. Aya naon tara-tara ka dieu? Itu aku cerita dengan itu dama. Itu ngareu. Naon? Ya naon ngareu. 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 Kecap lah. Hei, ka dieu teh ya kalau Mau tujuh masalah deui da kita. Da tetangga da iwati eucin bager mah. batu lagi aja. Nya da batu mah teu mere iwati eucin mere. Nah, sabaraha? 200 berarti teu gede teuing. 200. Ieu we hiji deui. Wow, eta mah. Kita deui mau. Atuh iya ya tuh. Nya data apa? Tuh 200 kalau. Nya tuh gaya nu abi hungkul 200. Tapi omatnya Yang kayak wanginya. kadang bisa jalan ya. Wah, cucu mentara kitu kan, wah oke tara jali dijanji kok cuma ada abi wanita aja tara kitu, cuma bagus. Tapi omatnya ulah kudu dijang, ulah kudu ditagi. Nya, Ya, baku. nya Omat bisanya. nya cek. Kayak tuh apa abi dikadikunya wanginya. Mau atuh mangga cek Ya, wanginya. Ah, iya mah pastinya baru dak kejang itu karena BK tebarang. Bagi dua tuh kan nih. Tuh aja tuh bagi dua mah kurang kene. Heuh ayeuna urang katanya si Tuti sugan aya sawara deui. Ya tuh ya. Tapi omas ya puting urang geus amat-amatan eta cenah ini kudu puting bayar. Bukan aing sentok ya. Sugan we tembus. Tuh.
Cek. Putih. Ya mama. Cek. Naon cara bosan? Kalau gak rusuk kemana mana itu jadi fitnah ke orang na. Mana Atuh tuti. Ayah itu di jero. Alamat naon di dieu? Hah? Tercicing. Itu dari itu dari gua na juga. Tuti cenah keluar. mere ka urang mah mere wae. Berarti kudu urang dalam mun aya urang mah mah mere kan cek. Heuh, uluna mah maneh. Teh teman api-api balik ke urang. Urang minjeunna ke urang dibagi dua deui. Mama tapi itu. Heeh. Sebagai dua. Heeh. Ayo cenah. Heuh, cek atuh balik ka. Mat. Ya, Cek. Cek. Kita mau jadi fitnah. Buaan tadi. Si TH jeung si Kenur mah. Tukang gosip punggul, Cek. Moal kawan Kurang sieun. urang. Orang bilang baru kayak kumaha atuh, Cek. Moal ada naon tengah naon sok. Nah, bener. Mana ada es kenul, es Itu tuh yang tadi mah ada duaan, Cek. Ya. Mana ka dieu? Ah, urang tadi geus 2 kali ka dieu wae ece. Gimana ece? Saya bilang mesti pasar. Ah, siap. Tadi urang ngomong kadinya pas nemu ka pantau amamat naon sih lagi sana naon. Ah, siap. Terus, Nah, atuh kayak amamat didinya. tadi ditapak pangawekan listrik. Ah, sia bohong sia. Ayo mah kieu we ceu urang mah. Minta jangan tutup mulut cek wae mun dibeja. Cuma kalau gitu ngancam. Apa nih ku aing disebarkeun ka warga di dieu lembur gibah. Ece aya berhubungan di amamat. Udah sih ya kemana wae ngomong Ah, teh. urang mana pokona mah hayang minta we jangan tutup mulut. Sampai pada aja ku aing disebarkeun. Siap kayak atau gitu kayak ada aing mah teh naon aja ngomong. Ah, mah mungkin tenan naonan aya amamat di dinya. Tara-tara so. Udah pangawekan setrum. Teuing urang mah pokona mah urang mah hayang uang tutup mulut namun teu ku aing beja-beja. Ece di Sama amamat. ini ngancam kalau bisa nanti. Sok paling dibeja-beja. Mana betul sabaraha. Urang marek mah 1 juta bae sok. Cuma kalau maras ke aing gitu. Sok mun ku aing dibeja-beja. Ece bakal wirang ceu. Oh shit tatang minta 1 juta udah aing teh goblok di mana nya can narik duit aing teh. Besok kan aya ece eta sabaraha geus sawarna deui. Bae sok urang di diskon. Embung nih 100 nih wae Coba apa, kan. Yuk 200 baik suara gitu aing bisa kipet beja. Nah, saya eta sama sawarna sia bayar. Oh shit. Ku aing mun teu dibayar ku aing dibeja-beja. Gopay shit gitu tidak deui gitu. Udah 1 juta sih meres aing teh. Itu cerita aja meni loba duit atuh. Tinggal ieu mas aing teh kokorong teh. Ah, tayangnya oleh urusan orang. Sak daripada ece bilang. Sok. Terus gopay Indonesia teh. Embung. Ini ulah nego sih mah nih. Embung udah nges dipaskis sakitu. Ini laki sekeha sieun teu hasil we aing mah. Sadara guangan batu di ditu. Kucing rawas wae. Sih kan terus dia tuh. Gusti Agung aya jahat itu. Terus di si Keha kemana nanya anggar geus kudu direnteng teh. Nih mau nggak minggu kemari geura abi anu naon teh. Sok agenahan sih. Teuing eta baralik teh sih duduan eta tak apa. Atuh kumaha atuh ayeuna ieu rek ditahan deui. Oh, palingan. Tadi anyi-anyi si Nur ka dieu, namun artos si orang ke MPK-nya. Meureun wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, suami ngarantosan. Atos. Di mana wae? Urang namanya dongkang. Untuk beres heula, pas ge waktu di teu atuh.
anu duaan ka mana can kadarieu. Mun ya ge ngararantosan. Cek ngaranana gitu kita tadi da geus kami ngantosan teh eta kurang. Nya tong aya halangan meureun. Beureuna teu barogan duit keur malayarna meureun kitu. Biasaan da eta mah teh. Atuh urang teh kudu ngarente ieu meureun atuh beureunan Aya mayarna. banyak awet tuh sih. Ah, itu tas aya gede ngararumpul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas karempes sadayana ibu-ibu. Gacan duaan deui. Ampun saeha. Sok atuh nu teh can dongkapna sarusulan. Ngareng teh kumpulanna. Paseur keneh bujengan abi teh. Sanes bibi hungkul. Mana yang bilang? Daratan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah ngarantosan. Itu tanya abi teh tadi teh kadieu keneh. Ya abi teh kecoakan heula abi teh gaduh ka mayar. Kamari dirarenteng deui. Atuh teh nur teh usahakeun teh kenging kitu, kedah watos kan sanesna rerencangannya. Kapayuna mah kedah diusahakeun. Upami kumpulan teh kedah aya, abi dongkap teh kedah tos beres. Tah ayeuna teh duaan teh 300 panginten itu 150 ewang. Deui atuh. Acan ka urang. Geus tadi Acan kumaha keneh ieu? Ieu kumaha atuh Bu aya 200. kumaha atuh da usuran mah kedapul abi ka kantor mah. Kumaha atuh da abi teh biasa kira ka kantor mah kedapul. Gua tuh di tangan heula. Terus sering teh atuh ibu mah direnteng mah, dan tadi ibu teh arambek. Nyangkuk kumaha deui abi teh randa. Kemari ibu kadon curhat, abi mah dateu hoyong ngadangu curhat ibu. Keterangna naon abi mah hoyong setoran bae put ibu ka abdi. Ya gua tuh ieu bare ditampi bare tampi heula Mau mah. di sana kelawe atuh paritan sakir, sakirana kumaha ieu. Cuniran teh. Mulai direnteng wae. Balik kenur. No, kita rewosan. Jadi garap. Makasih. Dan jadi apa memang direnteng wae ku aing. Oh, nih awalnya gua kemarin itu abi. Gua aing. Ini galak gua aing. Saya gemiknya. Kan mamari. Action. Gimana? Nanya baju Kalau asal enggak tahu. Banget kesel teh. itu jakro Orang tahu kudu ngarenteng abi beneran. Nyawanya bilang we aku teh. Sama. bener. Bener geus alus tadi. Siap. Oh, balikan deui. Mun atuh mangga ceng ibunya.